anak loba mun zaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal mata aral nya kudu dikumaha deui jual teu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malindesna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna nya kitu teh lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat omat lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina sugan we senang budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malindesna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna
jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat kasasama. Hirup pengan sakedeng tong dipulas warna hideung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi, bacantel asongkeun cinggir jeung cinggir, bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadedeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat kasasama. Hirup pengan sakedeng tong dipulas warna hideung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi, bacantel asongkeun cinggir jeung cinggir, bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadedeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Bacantel asongkeun cinggir jeung cinggir, bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadedeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Lur boga anak loba
mun zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal mata aral. Ya kudu dikumaha deui, kudu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang karekahan sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu kan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Insyaallah ari ikhtiar mah kewajiban.